Dan nonton aplikasi Sarap Mulia dari kelas 1 di SMA Negeri di Bojonggede. Punten ini sana saha. Kami abdi teh Devan. Hatur nuhun parantos sampeun diwawancara ku abdi nya. Ada maksudnya naon di kamar ieu? Barista. Ada kantor tugasna naon bae ah? Dia tapi tugasnya bikin kopi, ngepel, ngaku, produk. Wah, loba nya tos sabaraha rame ada di kamar ieu? Hanya 2 minggu. Aduh, tos lami nya saha sampai pemasaran di kamar ieu? Budak-budak marah mau gawe di kantor. Walah, itunya ah. Biasanya kumaha cara penilaian konsumen? Dia loba promo jadinya konsumen loba datang. Nah metode eta biasana dilakukan penghasilan orang. Dia meningkatkan. Wah, berarti servisnya datangnya di mana deui aya cabang pengurus lain di dieu? Di Indonesia teh cabang Tamaro kurang lebih ada 5. Walah, itunya ah. Hatur nuhun ya ah, parantos nyampikeun waktos di Padamelan pikeun wawancara di mana ayeuna. Dia sami. Ya udah. Ada cabang pengurus lain di wawancara di You're all